Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa Wilujeng Sumping di Warta Rasya TV. Kuring baris ngarepikeun beja ngeunaan timnas Indonesia ngalahkeun Arab Saudi kalawan skor 2-0. Garis tukang anu dipimpin Jai Indes sanggup ngalangan bal ancaman anu datang Marcelino Ferdinand hasil nganakeun posisi Indonesia jadi 2-0. Dina menit ke-57 kontribusi ieu mangrupikeun gawang kadua nadina pertandingan ieu kalawan ieu Indonesia ranking katiga dina grup C. Pertandingan lumayan panas dina babak kadua. Pamain Indonesia Justin Hamner kepaksa ninggalkeun lapangan sanges menang kartu berem dina menit ke-89. Marcelino kudu dadi man of the match ku pertandingan ieu sarta arina timnas Indonesia menang kalawan skor 2-0. Sakitu wae abdi Rasya pamit undur diri, hayu urang terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga.